Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili zuyina linnasi hubbus sahawati minan nisa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la mumatsila. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi samsu duha wa badrud duja. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina abina Adama wa ummina sayyidatina Hawa, amin. Wa kama alafta baina Yusufa wa Zulaikha wa kama alafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal kubra wa kama alafta baina Ali ibn Abi Thalib wa Fatimah Zahra. Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'bana wa balighna Ramadana faqbil lana dzunubana wa hasil maqasidana birahmatika ya rabbal baraya. Amma ba'du. Sadatul kiram ashabal fadilatil a'izza al mukarramun, pengatur waktu, penata acara, wabil khusus al mukarramun, para alimin ulama, para umaro, papayung masyarakat, penunjuk umat, wabil khusus al mukarramun bersana Pak Kuwu 2, Pak Kuwu Buni Nagara sareng Pak Kuwu Kramat Jaya. Alhamdulillah komitmen kompak di pertikahan. Al mukarramun para sepuh, para rawuh, wabil khusus al mukarramun calon bakal panganten kedua belah pihak beserta keluarga anu bahagia anu mulia. Ngadegna hadirna cumariosna jisim kuring dina waktu sieu nyanggak atas nami kula warga besar kasepuhan di Sukasari Kramat Jaya kangge ngadugikeun pamaksada. Ini apa gue begitu? Terus saya tilu nominatnya cenah sanksi eta aya aya Bangkalan, aya Babakan, aya Sukasari, aya ya ku bapak ku di ieukeun resmikeun kitu tah. Pak Kuwu abdi mah acara ieu teh ngareunah abdi mah hampir kamari mah aya 4 tilu tempat tah. Ayeuna meureun terakhir di bulan naon, bulan Rawah, bulan Saban, dan bulan puasa mah sana aya nu bebet ya. Bara itu ngajaran sakali di Salawi da bulan puasa. Biasa paras mana ngan atah di bawah kayak mah. Mungkin mau sangine atas teh ini asa-asa bae mah. Moal basi. Sok ngadua abdi mah ya Allah teh kalau kan boga hajat teh sok lumayan cenah bagus. Teh guru di SPJ kan. Namun sadatan dilajengkeun eta mah ngarongeng ulah dianggap heureui. Namun sadatan dilajengkeun puji kali syukur nu disarengan ku Pangagung mangga sasarengan sanggakeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu mana alhamdulillah di penghujung akhir sasi Sa'ban, sasi Herwah, urang sadaya tiasa kumpul ngariung patepung lawung patepang rarai paamprok jonghok di haplah mubarakah anu mulia ieu di tempat anu terhormat ya dalam rangka menyaksikan acara serah terima yang tentunya akan dilanjutkan dengan akad pertikahan. Dengan harapan dan doa tentunya mudah-mudahan pertemuan kita kali ini ngariung urang sadaya dina waktos ieu jadi riungan anu betul-betul manfaat barokah, mampu mengkeutkeun tali ukhuwah sareng kebersamaan antawis keluarga besar Kramat Jaya sareng keluarga besar Buni Nagara. Sholawat ma'asalam disarengan ku Pangagung mugia sapapaosna dihaturkeun ka pimpinan alam Habibullah wa Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
teka kantun ka para kulawargi ka para sahabat nadugikeun ka urang sadayana mugia diangkeun umat mantenana para sepuh para rawuh papaku geus nyarios deui entong lila ieu darek vaksin cenah teu paos nu didugikeun teu seueur nu diunggulkeun ageng nama atas nama kulawarga besar disimkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksapeti kabingahan kasadayana kulawargi sepuh calon bakal panganten istri sakali bojo sakulawargi di dieu oge para panitia anu alhamdulillah parantos nyambut nampi kana kasumpingan disimkuring dilinggihkeun dina tempat anu megah dina fasilitas anu indah dina hiasan anu ararendah meureun engke ge geus acara teh dahar bakal ngaraeunah malah cenah aya kebon jahe cenah disambutan dan rek ngahormatan Bapak Kuti Kramat Jaya atuh nuhun ka kuwu sadayana pisanggam salajengna rupina nyanggakeun silaturahmi mugia silaturahmi disimkuring syariatna ku kulawargi di dieu ditampi hakikatna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala kalayan ngadunga muga-muga naon hal yang terkandung di namana silaturahmi leres-leres berpihak ke urang sadayana di dunia gampil milik babali rizki jauh balai di akhirat urang tangtosna muga-muga aya dina rahmat oge maghfirah Allah Subhanahu wa taala kali perkawis rupina sejak silatul wa'di sejak ngamutuskeun carios nu bareto janji pasini nu kamari supaya nu baheula katunda nu parantos nyangka rupina jantung sumarambah dina bayah ngait ngelit dina pejit pada kapungkur saparantos naleuheuler jalan hege desa Buni Nagara sareng Kramat Jaya ku elakmi jeung yulakmi harita teh ditransfer ku aya hitbah dina waktu hitbah aya babadan tenan sugan jeung sugan barudak teh tiasa untuk tipung kakambang bea laksana kapeguriat rupina katilun nyanggakeun silaturahmi nitihwan cinu mustari ninggang mangsana utama malati ligarna ati campakang mangkatna dada diawali dengan kalimat agung kalimat mulia Bismillahirrahmanirrahim disimkuring nyanggakeun putra disimkuring wastana jang omi tiluhur sausap rambut tihandap sausap gampal di tengah saaya-aya mangga nyanggakeun supaya ditikahkeun di dieu ku walina kalayan formil dicatat ku Kementerian Agama disaksenan ku urang sadayana janten beureun siloka nama abdi piditu sumping kadieu teh nyanak P3 nyanak pesak nyanak fisik nyanak pasek di dia aya PKB lain PKB partai paranti keluar budak kahuang koalisikeun terakhir disimkuring nyanggakeun cacanakan hapunten pakuwu meureunna tos tangtos jauh tina ukuran anggang tina sawangan dipun tas teh di ditu di Kramat Jaya da angkari bungkul nyuhun hanteu ngan loba anu jajakna wungkul seueur wargina wungkul seueur tatanggina wungkul cacanakan mah teu sapira sanes teu hoyong ngabingahkeun kulawargi di dieu namun hapunten nu kasuhun geus ari disarama teh tetong kabeh teh ngilu era teu babawaan awios cenah da ieu mah cenah etang-etang ngabingahkeun kulawarga ngabingahkeun ka panganten bari cenah si bungsu jadi teh ngapurukeun kanjut urangnya ngaduka di dia bungsu sanes bungsu deui oh atuh meureun ngapurukeun dompet kunangnya jadi kanjut jeung dompet wang keprukeun ngeketos akan ulah ka mamana garek ngeprukeun naon kundang kanjut kundang jeung dompet kundang hapunten nu kasuhun sanes teu hoyong ngabingahkeun kulawargi namung roman bigori romin maksud hati mumuluk gunung apalah kaya tangan kasampai terakhir dipayunun para ulama dipayunun para kiai dipayunun ahli soleh sadayana disimkuring ngedasih jadah doa pisadayana muga-muga tepung bayu amprok jodohna pun anak nusa kedap deui bade di istenan bade di akadan dina ngawangun rumah tangga santos di akadan ke doakeun ku sarea
sing aya dina rumah tangga nu bahagia dunia selamat akhirat amin. Pahit dagingna pahang tulangna jauh balaina capat rizkina diwuh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Saling kacinta dina waktu keur deukeut, saling ngajaga kehormatan dina waktu keur jauh, saling ingetkeun dina waktu keur suka, saling ngahagur dina waktu keur duka, saling kersa ngadoakeun dalam kebahagiaan dan takwa tercipta dan terwujud satu rumah tangga yang dihampari dengan kalimat samawa, sakinah, mawadah, warahmah, nu bungahna muga-muga di dunia bungah di akhirat bungah nu diisyaratkeun ku bahasa Nabi baiti jannati rumah tangga laksana surga bagiku nu didhawuhkeun ku Allah dina Al-Qur'an udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun ananda berdua santos diakadan muga-muga aya pangangkeun Allah di dunia menang kabungah di akhirat aya dina ridona Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat ikhwani rahimakumullah rupinati cariosan bapak hajat ngalangkungan lisan jisim kuring tetap sakitu tutus langkung tepang halang bobot sapanon carang sapakan billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.